Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui jeung sim kuring Lutfia Fitri Zahra di acara Indonesia Morning Show. Sim kuring badi nepikeun informasi ngeunaan jalma stres anu dituduh ngabaleum ratusan imah warga. Ratusan imah warga jeung salah sahiji imah dinas Bengkangdan di Weref Dayeuh Jayapura ludes dilalaku si jababerem. Eta kajadian lumangsung dina Salasa 24 Oktober 2017 dina pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Ratusan warga anggeus ngusahakeun pikeun mademkeun eta seuneu atanapi lokasi kajadian anu aya di pesisir pantai jeung lobana imah warga anu dibuat ti kayu nyebabkeun eta seuneu hese dipadamkeun. Akibat kajadian ieu diterjunkeun 7 unit mobil pemadam kahuruan ti Pemda Jayapura jeung 1 unit water cannon ti Polda Jayapura. Akibat kajadian ieu aya 222 kepala keluarga anu kalengitan imahna jeung aya 220 imah warga anu ludes kabakar. Kajadian ieu numutkeun ti sumber disebabkan ku salah sahiji warga nyaeta Faisal. Faisal anggeus sababaraha kali arek ngabaleum imahna sorangan lantaran stres. Di kajadian ieu polisi tak acan tiasa mariksa palaku lantaran Faisal keur dirawat di RSUD Jayapura. Sakitu wae barita anu tiasa ku sim kuring tepikeun tepang deui ku sim kuring dina acara Indonesia Morning Show.